News Indonesia, seimbang akurat terpercaya. Ratusan wargi Papak Serang, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, ayakeun hajat lemah cai. Dina dinten Sabtu Kaping 11 Oktober 2025, ratusan wargi ti Kampung Papak Serang, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ngayakeun hajat lemah cai atanapi anu biasa disebat hajat lembur. Ieu kagiatan diayakeun sakantenan silaturahmi antara masyarakat, patani, sareng pamarentah, tempatna di lapang main Balgumbira, Kampung Papak Serang RW 06. Hajat lembur anu dieusian ku pagelaran seni budaya sareng rupa-rupa kagiatan sanesna ieu diayakeun saban taun. Prosesina dimimitian ku doa sasarengan. Dihadirkeun oge simbol-simbol kahirupan tina hasil bumi pikeun katahanan pangan, sapertos cai, sangu koneng, bumbuahan, hui-huian, sayuran, sarta untuyan pare jeung sajabana. Wargi anu sabagian agengna nganggo raksukan tradisional Sunda warna bodas sareng hideung, katingali bungah pisan miluan rupa-rupa pagelaran seni budaya sapertos jaipongan, bajidor, pencaksilat adalah sareng seni sanesna. Satrasna, wengi-wengina ditutup ku pagelaran wayang golek Giriharja 2 Putu anu dipidangkeun ku Kidalang Hanha Ade Kosasi Sunaria. Hadir dina eta acara, nyaeta Kepala Desa Serang Mekar, Bapak Asep Taufik SIP. Lembaga Desa Camat Ciparai, Bapak Anjar Lugiana SIPMIP. Kapolsek Ciparai, Bapak Ibtu Ilmansyah, SEMH. Dan Ramil 2408 Ciparai, Bapak Kapten Inf Deni Iman Firdaus SH. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Bapak Insinyur Haji Yayan Agustian MSI. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu H.J. Humaira Zahrotun Nur SIP. Anggota DPR RI, Bapak Haji Asep Romi Romaya SE. Ketua KTNA Kabupaten Bandung, Bapak Asep Hermawan. Panyuluh Pertanian Ciparai. Ketua Paguyuban sareng sesepuh Paguyuban Tani Papak Serang. Katut para semah sanesna. Pangbagia ti para tokoh, Ketua Paguyuban Tani Papak Serang Bapak Cecep ngadugikeun, ieu teh wujud syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala kana sagala berkah sareng rahmatna kanggo Kampung Papak Serang. Hajat lemah cai atanapi hajat lembur anu rutin diayakeun unggal taun ieu. Tujuanana utamana kanggo ngemut jasa-jasa para karuhun. Kagiatan ieu kedah teras dilestarikeun supados ieu desa salawasna diberkahan sareng dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang oge ngaraos bingah ningali sumangetna masyarakat, utamana para nonoman anu ngiringan ieu kagiatan. Tangtos ieu sadayana teu tiasa leupas tina pangrojong para sesepuh, para tokoh masyarakat, sareng pamarentah desa. Anjeunna nambihan yen seni budaya anu dipidangkeun dina hajat lembur mangrupikeun salah sahiji usaha ngalestarikeun budaya Sunda. Utamana kanggo ngenalkeun sareng ngaraketkeun para nonoman sareng seni budaya titinggal karuhun. Alhamdulillah, dugi ka ayeuna adat istiadat tradisional Sunda masih lumangsung kalayan sae di Papak Serang. Ieu bakal teras dijaga sareng dilestarikeun ku urang sadayana, margi urang yakin ku cara miara adat istiadat desa sareng masyarakat Papak Serang tiasa punjul dina sagala widang. Saur Bapak Cecep. Kepala Desa Serang Mekar, Bapak Asep Taufik SIP, ngadugikeun, dina kasempetan ieu tangtos simkuring ngahaturkeun nuhun pisan, khususna ka Paguyuban Tani Papak Serang anu parantos janten inisiator ieu pasamuan silaturahmi dina raraga hajat lembur doa, sasarengan kanggo kasean dina widang tatanen. Hatur nuhun pisan ka sadaya pejabat, para muspika, ti Dinas Pertanian, Dinas Kabudayaan Kabupaten Bandung, sarta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sareng anggota DPR RI anu parantos sumping. Tangtos ieu janten hiji kabingahan kanggo urang sadayana. Kukituna, urang terang yen para patani teh nyaeta pajuang katahanan pangan anu kedah dimulyakeun. Kumargi kitu, naon wae anu janten kahoyong sarana prasarana pikeun ngadukung kasuksesan swasembada pangan eta nyalira, tangtos nasim kuring ti pamarentah desa bakal teras ngusulkeun ka pamarentah luhureunana ngeunaan naon wae sarana prasarana atanapi alat mesin tatanen anu diperlukeun ku para patani urang dina kagiatan katahanan pangan. Saur Bapak Asep Taufik SIP. Samentawis eta, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Bapak Insinyur Haji Yayan Agustian MSI, ngadugikeun yen kagiatan doa sasarengan sareng pagelaran budaya dina raraga salametan hajat lembur sakantenan silaturahmi masyarakat sareng patani katut pamarentah ieu kacida saena, anjeunna ngaraos-raos pisan. Pagelaran hajat tatanen anu dilestarikeun ieu mangrupikeun wujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Simkuring miharep ieu budaya kedah teras dipupuk ku sadaya patani di Kabupaten Bandung, saur Bapak Yayan. Herman AR, TV News Indonesia.